Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ya. Simpen di mana nya? Jadi kita be parep-parep. Tapi mah nyoba harap-harap. Nah, seki cocok juga nama. Oh, siapa-siapanya. Nah, guys pasak ya. Seneng, ada yang mana karena didinya iya? Balik ke citaran asup ka imah karon didinya gara beres. Naon? Pan ada kayak iya mah, aya anu spesial. Duh, ngecret. Naon ieu teh anu spesial teh? Martabak spesial? Lain mama tapi podcast si Neng. Oh, rek aya podcast. Ada podcast teh kada hari naon Seneng? Meni kalau dahareun wae juga si Jasmine mamah mah. Lain dahareun tapi podcast teh juga nonya. Juga interview gitu. Oh, gitu. Pantesan we ya kameramen jeung asistennya marenya. Meni resep Seneng. Nya sok atuh lanjutkeun mama ka jero heula nya. Sok lanjutkeun we. Hari itu si mama kadung ka jero gerahnya. Pan mama bintang tamu pertama na ieu ih. Har? Mama jadi bintang tamu ya teh? Atau meren kudu dangdan heula nya, kudu ngageuleuis heula make MUA. Meni teu kudu dandan mama. Ih, nu sarua kene nek dandan teu kitu-kitu kene. We dieu. Dasar ieu mah. Urang nu setuju. Punten nya. Sok silakan duduk ibu di tengah di sini. Jadi teh seneng diukna. Nya iya atuh ibu meni manya diuk di handap di luhur atuh ngaranna lagi bintang tamu kumaha sih. So mah perkenalkan diri dulu ya ibu ke depan kamera gitu sok. Hela Seneng, ari mama geus maraman kompor acannya. Hari itu nya teuing. Ai meureun. Kela atunya ari kitu mah tawakananya mama rek ninggal hela kompor kala. Sok Neng lanjut. Geus dipareman gini. Yakin ieu teh tidak ada yang harus ditinggali deh, yakin? Henteu sok mah geura mulai weh. Sok derkeun. Oke. Pertanyaan. Pertanyaan buat Mama Ida ya. Pertanyaannya adalah, apakah Mama rindu dengan si ayah? Bagaimana itu? Coba dijawab. Ya, ari mama kangen teh kangen. Eta mah da naon aya bapak mana di imah geda nguseup wae pagawe lagi. Jadi bae we ditu ge. Tapi kan mah di imah tidak ada sosok laki-laki. Kumaha tah? Terus lamun eueuh kunaon kitu? Nyapan mama teh bisi butuh kehangatan gitu. Kan wanita tua. Nya ari butuh kehangatan mah tinggal ninyuh enteh mana teh hangeut. Hangeut eta diuyup ge. Beurna ge nya teu penting ieu papa maneh balik mah. Anu penting mah transferan lancar eta anu penting mah. Tapi mah lamun kondisina teh misalkeun si bapak teh teu balik terus duitna ge teh lancar kumaha lamun kitu sok. Nya tinggal neangan anu lain, gampang pan. Mama naon kitu mama meni teu setia kawan. Heureuy atuh Seneng maneh teh. Ani kumaha ieu mah host teh? Ganti hostna teu bisa dibawa heureuy ya. Aing. Oh, heureuy eta teh. Mending Ibu Ida mah bisa aja ya ini. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Sok teu deui dar lah. Nah, mah ari mama pernah teu sih ngebohong ka Neng? Nya henteu atuh. Maknya Indo ngabohong pan teu meunang. Maknya sih teu percaya Neng mah. Nya menggeus we teu percaya mah teu masalah. Ya udah atuh iya Neng percaya. Lanjut pertanyaan selanjutnya nya. Kela, tawakal lanjut ieu. Mang kameramen, ari ayeuna jam sabaraha ieu? Jam 8, Bu. Alah atuh man geus darnya ya Dangdut Academy. Geus heula atuh nya itu bisa tinggalin Dangdut Academy. Kela ieu mama mending can anggeus ieu lah makanya pertanyaannya. Tuh, 2 lembar. Pertanyaan naon deui atuh maneh teh suka jadi buru. Bisa tinggalin mama? Kela. Sabar ya, Bu. Nanya. Lah, nih. Ari mama pernah sedih teh sih? Pernah sedih? Kela, orang ingat-ingat heula. Ari mama pernah sedih henteu? Pernah asana mah? Nah, pas saat apa mama sedih teh? Apakah pas saat si bapak ngirim duitnya telat? Atau misalkan pas keur pareara omong aja Bu Imas? Atau jeung Bu Haji? Atau naon? Nya pas mana jadi gede gitu beranjak dewasa. Jadi pas mama ninggalin Neng tumbuh dewasa teh mama teh sedih gitu nih romantis.
Nya gitu teh ya wes Neng. Pas maneh teh nya tumbuh dewasa, tapi pikiran maneh teh teu dewasa-dewasa gitu. Oh ya juga bobolonan dititah hararese, dibere omong kalau ngalawan, bukan nama ngurus tunjung we lieur, bukan nama ngurus teh aing. Naon gitu jawaban teh meni tegenah dina hate bete. Nah emang kuduna kumaha gitu Seneng? Nya naon atuh meni tong eta naon eta mah tegenah kana hate. Emang tadi pertanyaanna naon? Poho mama? Ini karek 2 detik yang lalu geus poho geura pertanyaanna. Jangan ganti pertanyaanna lah. Ih, jauh teuing. Nih, mama lamun si bapak balik teh bebeja, mama kumaha reaksina? Kumaha? Nya kitu we Seneng biasa. Pan biasana ge papa maneh mah tara bebeja mun balik teh. Kecuali ieu Seneng, lamun bapana bapak maneh datang tah mama kakara dek kabur. Nah, ari mama kadon kabur ieu teh lain disambut aya bapana si bapak teh, karena eta teh martuana mama. Nya apan geus maot atuh Seneng sok. Pengen kumaha anu maotnya tiba-tiba datang ka imah sok deuk kumaha makaning penting-penting kieu malam Jumaah. Malam Salasa nya nama. Oh, malam Rebo. Mama tuh ngomong gitu meni jadi siun kieu Neng. Mun cenah nya. Meni borangan maneh mah nya. Kayaknya teh pertanyaan ieu teh. Si Lesti bisa kaburu ngeusan, bro. Ari teh. Oh, jeung we nonton nih. Mama naon teh balik ngejawab pertanyaan ge. Jeung we nonton Ya enggeus atuh ari eueuh deh mah Seneng mama ka jero. Kade ieu tuh di bari tuh sok anu nolong. Hati Seneng. Hayu sudah Mama meni. Naon cenah nya sieun. Cenah ka doa. Seneng karena naonnya eta? Neng, Jasmine meni ngarerewas wae nya maneh. Meni rewas ka mafira kitu hungkul ge, lamun ka kieu. Karerewas, jeung teh Filudes. Ada apa ini teh Neng? Nah, aya jelema anyar. Oh, iya Jasmine neng teh keur podcast. Tapi Jasmine, kan di gerak kamu. Oke. Tong naik kamu teh Jasmine meni lewat kager. Bang. Jadi ada apa ini teh nih? Aku mau dijadiin narasumber ini teh. Iya Jasmine, sok diuk didinya buru. Oke. Aduh, aku udah duduk. Jadi selanjutnya apa? Ya selanjutnya ditanya atau Jasmine kok Neng kamu teh kumaha sih? Karena nah ieu teh ari ieu pertanyaan yang si Jasmine. Ada tuh kumaha tuh? Nih apa aja atuh lah nanya ke aku mah bebas ya kak. Tapi ada nasi boknya nggak ini teh? Wah. Ya udah aku mah nggak jadi podcastnya nggak jadi. Menipu nungan mana mah Jasmine. Yang nggak satu engke kuneng dipangagorengkeun endog, dicengekan, disangwan, jadi sang goreng dog. Asik, let's go. Sok nih podcastnya kita mulai. Pertanyaannya apa sok? Aku akan jawab dengan senang hati dan juga semangat Sangbox. Sok goreng. Naonnya? Ya weh. Jasmine, mun mama kamu balik, isukan pas gitu, bukan mah isukan. Nah, kamu apa yang akan kamu lakukan dengan intinya mah kamu udah naon jeung mama kamu tah eta? Apa ya? Teh atau kira-kira kalau kata kamu apa? Kumaha lamun memeluk Jasmine? Memeluk gitu. Itu udah pasti gak sih? Kan bayangin aja aku tuh udah gak bertemu bertahun-tahun gitu ya. Terus pas ketemu pasti berpelukan gak sih? Ya kan? Oh oke sih. Tapi lain eta maksudnya teh tadi teh kumanya kegiatan gitu maksudnya misalkan teh jeblak bareng, ngarumpi, ngaliwet gitu. Pokoknya mah kegiatan mom and kids we gitu. Naon tah? Oh tadi itu maksudnya seperti itu. Tapi Neng aku mah ya kalau mama aku balik, aku mah ada satu hal yang ingin banget aku lakuin. Nah, naon tah kira-kira? Guys, kalian penasaran nggak? Apa ya kira-kira? Naon Min? Aku mah ya hayang nurutan kamu. Hah? Nurutan Neng? Nurutan naon ari kamu? Ya aku teh pengen kayak apa ya? Kayak ngelawan, bukan ngelawan ya, kayak maksudnya teh kayak pengen dilarang gitu sama orang tua teh. Kan aku tinggal tuh sendiri ya, jadi aku ngerasa kayak kok nggak ada yang ngelarang, aku pengen ada yang ngelarang, kayak pengen Jasmine no, Jasmine jangan, Jaden no gitu. Mana mah Jasmine, Neng mah yang bebas ya teh mah, kadon yang dilarang-larang gram nih, kumaha sih?
Maneh nuon eta mah dengkeunnya dilarang sama orang tua teh berarti orang tuanya sayang kayak gitu. Jadi aku kenapa pengen kayak kamu teh biar aku teh dilarang disayang gitu ya. Kan kalau dilarang gitu mah harus kurang ajar harus kayak kamu gitu. Nah si Jasmine dan yang mantu kurang ajar. Terus naon atuh? Neng mau ukur nurus tunjung aja. Sarwa kene atuh neng nong mana teh ningel sih. Sok buru lanjutkan pertanyaannya. Aku geus teu kuat hayang menang 100 juta. Sok cepat. Heueuh we, da ieu teh family 100 Jasmine. Ada, enggak ada. Yang lain. Oh, lainnya. Terus apa atuh? Kamu tadi asa geus ngomong apa ya? Iya mah atuh podcast si Neng. Tapi Jasmine, ngomong-ngomong 100 jutanya, kalau kamu dikasih nafkah 100 juta, nah kamu ada kumaha? Nupirakan 200 mah 100 weh, kumaha? Meni naon sih pertanyaan teh kaos kitu, ya kolot, kan aku mah masih kecil atuh. Nulaina pertanyaanna. Naon atunya meni Neng teh kepikiran naon Jasmine? Geus we eta jawab we, eta gampang eta jawab kan keur viral eta pasti apal jawabanna. Sok jawab. Aku mah mau dipake jajan cilung aja weh, unggal poe. Jajan cilung unggal poe, kamu teh ngerapat ieu ususna kan cilung mah rapet. Kalau lamun kitu teu bisa modal si angke kumaha. Ya bae we, kan akhirnya pulangan aja berobat ke dokter. Jasmine amit-amit mana emang ngajawab teh nu bener atuh ngajawabna anu berbobot pa dia teh ditonton oleh masyarakat Indonesia se-Jawa Barat. Se-Indonesia maksudnya teh. Itu Lamun Eca mah ada malai gerobak. ku anggernya si eta mah ada geus datang tiba-tiba teh. Hampurannya. Teuing ieu mah nih juga jalangkung wae Ica pergi gak diantar pulang gak dijemput. Dibalik teu sih kuna ge pulang pergi enggak jemput balik enggak eta teu sih kuduna. Naon sih nih geus bener ge aku tadi pulang tadi antar pergi tadi jemput. Jadi guys kalian keur naon ieu teh? Meni bos sendang jawab pertanyaan eta. Jawab Jasmine Alir. Kita teh lagi podcast Ica. Podcast si Neng. Oh gitu, pantesan iya aya kameraman and friend. Eca miluan bae entong ini teh. Bae dek milu mah. Tuh, iger si Jasmine lega. Iya sok Ica di sini masih lega sok. Tah sama aku dibatuin. Duduk di sana. Embung alaumnya hanap. Eca mah hayang di dieu we. Panjang AA kameraman. Kumaha maneh we Ica meni atur seplengar mungkin. Memangnya kumaha maneh we Ica lah. Oke Min. Jadi apa ini teh pertanyaan buat Eca? Naonnya? Kamu we Ica anu nanyana lah, engke Neng anu ngajawabna. Embung si Jasmine we anu nanya mah. Eca mah hayang bagian ngejawab. Nah aku ini teh pan kamu anu dititah nage jadi kamu we. Jangan suka melempar titahan lah. Mani embung Eca makan pemalu, tak bisa nanya Eca makan kawaii. Beska. Halah pemalu. Maknya pemalu teh bawa ka Bogor. Ya biarin atuh Jasmine, lamun Eca bawa ka Bogor berarti Eca teh cantik, imut lucu, cantik 17 kali cantik. Percuma cantik tapi bawa kelek mah cetas. Iya naon da aya nama Eca geus teh bawa kelek, lamun bahanna mah saeutik aya. Tapi at least Eca boga pacar cetas. Jang naon boga pacar ge arek hitam lega mah. Caketrek hideung cetas. Nyoba we hitam lagam ge anu penting maka boga Eca CEO cetas. CEO apa ini teh Ica maksudnya? CEO bala-bala? CEO gorengan? Kan iya kenapa? Kamu irinya teh boga ka boga CEO cetas. Ide buat apa aku iri? Dengerin ya. At least aku meskipun teboga kabogoh yang hitam legam, aku mah bisa ngaji cetas. Ngaji naon kau mah karek ikro genep, mending Eca ikro 3 tapi boga kabogo cetas. Hari kalian berdua teh kunaon sih meni parea-area omong wae? Capek dah ngabandungan oge. Nyatong ditinggal ya atuh neng kamu teh kayak mungkin. Koneng maneh mah meni ngelawan wae, amit-amit pisan deh. Saha anu ngalawan da Eca mah ukur merek saran. Saran naon kawas kitu meni teu fararan ting. Ya penting lah. Pokoknya henteu lamun teh Eca mau ngomong. Heueuh lah koneng kumaha maneh we. Aku mah lieur ngabandungan kamu mah. Bye. Nyajo budak pergi mah. Sial aku mana ditinggalkan di gitu.
Itu Jasmine ngelelan, awas aku bisa udah. Baik. Kumaha? Nggak usah we, murun dah bintang temen tuh balik. Nih, tuh balik bisa. Kela. Oh iya. Hai guys, terima kasih sudah menonton. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di drama Sineng lain drama Sineng. Non. Oke. Nah, podcast Sineng selanjutnya. Banyak. Wah, yakin iya teh. Wah dia anu poho. Wah nu poho. Oh, pertanyaan orang. Aca apa acu deh. Ayo jangan ayo.